Ya, Pak, kopi teh langsung uyup. Kunaon ari apa? Panas, Mak. Panas, Mak. Nah, atuh. Apa teh bete ditiupan heula? Pancek Mak kudu diuyup langsung. Jadi we ku apa diuyup langsung. Jadi tiupan heula. Abah teh. Geus lah ah, cenah ti iseulah kopina. Reka mana tuh, Pak? Rek macul heula Mak, sagedeung deui beres. A few moments later. A few moments later. Mak, kumaha ieu teh budak teh mung wae disunat. Kumaha naon ari apa? Budak teh mung wae disunat. Budak geus gede teh can keneh disunat. Mak, gerawan budakna, Mak. Sip, ka dieu. Naon, Mak? Sok. Ai maneh kunaon mung wae disunat. Da cek babaturan nyeri jadi we sieun. Sieun naon ah? Da ciga dicocos sireum. Ah, bohong Bapak mah. Teu percaya mah, cobaan we. Kayak dipangmelikeun HP, lain hayang HP maneh teh. Oh, maneh teh. Ya deui, bapak maneh bakar kos kitu. Sing hayang HP maneh teh. Da kumaha atuh, Mak? Da nyeri. Maneh mah. Mama dekat jauh lah. Kumaha arek moal disunat teh? Ah, embung sin bohong HP-na. Pokona mah maneh beres disunat HP aya. Awas bohong HP-na. Nya atuh daek disunat. Isuk atuh. Atuh, isuk kurang disunat.